Perbancana suta nuju ngabadega di satengahing alas ti prasara bari gahuleng ngaraga menengol hok mangkad nyamutan di mana arwahna Dasamuka anu kiwari teu aya laratanana. Dipikir-pikir beuki kapikir dirasa-rasa beuki karasakeun ca. Duh, kumaha kulan? Nyapekeunana anu ngaran Dasamuka. Ti mimiti hirup nepi ka ayeuna si Dasamuka nganyapekeun ka aing. Duh. Da nya atuh eta. Hirup pon kitu deui, paeh pon kitu deui nyapekeun ka aing teh Siguraja. Duh, leres eta. Gusti nu agung ka mana neangan arwah Dasamuka. Duh. Heulah kanca Kumaha kulan? kita tadi teh kaula teh ngahuleng ngaraga menengol hok kemangkadu. Duh, kumaha? Salian tiku aneh leungitna ieu arwah teh kaula teh asa barareda eta kanca. Benten kumaha ieu teh? Alam baheula jeung alam ayeuna teh bedana luar biasa. Duh, bentena kumaha kulan? Tina hawa geus beda kanca. Duh, leres. Leuweung ayeuna maloba nu dituaran tangkal kaina. Duh, Leuweung lenglang gunung gunul leres. tangkal kai dituaran. Baheula man lamun di leuweung teh ramai ku beweungeun rai ku alang. Kadu pisung ku panangka gerdog cerme teh aya di leuweung teh. Semohon. Baheula mah sakalian lapar teh di leuweung teh nangka wae mah aya kanca. Aya kulan. Kari daek tapi ayeuna mah leuweung teh ampir-ampiran beak kanca. Dukul eta mah leuweung teh. Leuweung gararunul da dituaran ku jelema. Leres. Baheula mah leuweung dijaga ku pamali kolot baheula. Semohon eta. Jang ulah asup ka leungeun eta ka leuweung eta sangat Sangat atuh. pamali eueuh nu daek Leres. lestari we leuweung teh baheula. Semohon. Hejo lemok dang daulan rajegna tatangkalan teh da dijaga ku pamali ku kolot baheula. Duh. Dijaga ku pamali baheula leuweung masih keneh tentrem. Tapi naha ayeuna leuweung dijaga ku jelema ngadon beak. Wah, leres eta. Gusti nu agung. Padahal ngalalarti maneh ge da palalinter. Ngan kabalinger Duh, di mana-mana urang ngababad leuweung, tangkal kai di babadan eta teh bakal ngaleungitkeun sumber mata air. Semohon. Penyerapan air bakal eueuh sababna eueuh tatangkalan. Leres. Eueuh pamuntangan sai teh. Semohon. Mata pantas datangna teh bencana ka urang. Eta. Bencana longsor, banjir, banang, gempa jeung sajabana. Semua. Gabungan urang na ngasaropa kana pamali. Dengan urang-urang kene. Kabejakeun di Garut teh nya. Ngiring bela sungkawa urang sadayana. Tuh. Eta teh salah sahiji salah urang-urang keneh kanca. Ulah nyalakeun ka sasaha sabab naon? Cilaka jeung salamata jalma gumantung kana amal perbuatanana. Semohon. Melak hade buah hade, melak goreng buah goreng. Tumibana ka urang lir baledogeun bae kana tembok bakal balik deui ka urang. Wih deui ka urang kula. Rek laun rek tarik bakal balik deui ka urang. Rek kagorengan rek kahadean. Usum geus teu bisa ditebak eta mah. Duh. Baheula mah bulan anu ngiji. Bulan anu halodo ayeuna mah teu bisa. Duh, hese diprediksina eta mah. Prediksina. Manuk di aralaan. Di karurungan, manuk di alaan hileud beuki loba. Hileud ngabreng teh. Ngabreng beuki loba. Apanan hileud teh kahakanan manuk-manukna di ala hileud beuki loba apa riweuh. Tatangkalan beak ku hileud. Leres. Nya Tatanen oge. prato di aralaan. Roto ge.
ku tukang nguseup eta mah tah ku si Amsor tah luar biasa jelema aya ngagalaksak leuh kanca padahal manusia apa hiji wanci manusia bakal pinanggi jeung poe akhir raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaraneunana laras sabab manusia beda jeung sato bentena kumaha anjing buduk di jarian paehnangan ukur bilatungan tapi manusia jabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan kan semohon anu perlu dipertanggungjawabkeun di yaumil akhir belah hade buah hade belah kureng buah kureng kan laras Gusti nu agung eta jelema padahal ieu teh dunya teh panggung sandiwara laras satiap panggung bakal diruntaheun laras ieu dunya teh panggung sandiwara bakal pinanggi jeung kiamat semohon naroroyot jelema teh ampun teu inget kana purwa daksina ari purwa eta wiwitan daksina wakasanana kamu mau nyerupan teh ternahaon nyekelan gamelan atuh di mana aing arwah dasa muka yuk pikiran tika dasa muka deui aing yeuh laras berat moal si dasa muka teh di Pasir Beko gitu dah keur naon di Pasir Beko keur nguseup jeung si Amsor ai bunga teh masalah jeung si Amsor dasa muka teh beda sotak saeutik beda itu lir bendre barang anuman perpancana sutan nuju ngahuleung ngaraga meneng ngohlok mangkadu ieu ge aya nu kakalayangan di awang-awang teu aya sanes ieu Raden Gatot Kaca anu nuju linglung ka pidangdung ngilik-ngilik gesan ngancik nyawang-nyawang gesan nyawa nyayang tepuguh panginitan Gatot Kaca kaayaan linglung lang-lang lingling kawas jama nu teu eling anyok ka ieu leuweung barang ningali dihanap aya makhluk anu aneh Raden Gatot Kaca katurug katutu